Duh, ya waktu geus burit aing mah. Eueuh nu nulungan nya ujang maliwat-liwat aja di urang mah. Aing sieun nyoba di dieu di leuweung deui. Hayang teh anu liwat, anu wawuh euy nu apal kana motor nu pangahadekeun geus di jagon urang. Duh, pun. Kumaha ieu urang? Ya anu liwat gitu ya. Bingung ieu urang kumaha. Kek tuning siga si entis si euy. Si entis euy, sing pangmenrekeun euy. Kebenaran mena sok ka bengkel. Kunaon pe? Ih, maneh tis. Mogok motor aing euy. Ih, mogok. Mogok teu hade ye. Teu hade ye. Yeuh, jeung naonna ye urang bingung. Naonna ieu kira-kira teh? Dipon kontakna ya. Dikontakkeun sih. Ini bacan hade. Nanya. Ih, ieu tadi asupkeun sih ka dieu kan? Anjing. Tanya so, teh kenal mah diilikan ku urang teh euy. Memang. Oh. Gerak. Mana hade? Nuhun atuh nya. Teu ka mah dia. Pulang burit euy. Tas ngojek kita. Tas ngojek. Aduh. Kan kita eureun lah tadinya lah di hareup di warung sugan aya di ojegeun lah ketang. Lan dia meuli bensin beak bensinan ini. Heeh. Nongkrong di warung biasanya sok aya ka buburitnakeun mah. Heeh. Nuhun nya. Heeh, sami-sami. Nama teh nam. Urang mulang heula ka bengkel anu ieu na dagoan. Tadinya ieu be. Nyangkan itu sahanya euy. Wiburak tong kitu anjing. Eta mah euy. Wow. Harudang panas. Oh Nerwi, pujaanku, di manakah kau berada? Sebelum ramai di Ciledug. Nerwi! Hey! Nerwi? Nerwi? Anjing si Neng euy nu nyangket nu berakam euy. Ngeureun aja mah gelo si kana teh. Kira naon Neng? Itu Mereka mana gitu? mereka di itu tuh. Kayaknya Pabi diantarkan ke Sata. Oh, nah tuh sok. Kali banyak apa motor atunya? Sok. Neng, nganterkan Pak Ayu. Ih, Neng itu motor nu saena Neng itu Honda Beat teh ya, CBS SS. Tipe idling stop ya. Bung. Kan itu dia. Mau. Piraku Neng alim diantarkan ku ieu motor ieu nu sae ieu nu antik. Nah, alim kunaon? Alim na eta. Neng mah isin ya. Sini. Ya tos satulah. Amada ngarumaoskeun jami publik.
balik ke mana neng? Lagi. Dewi. Ayo sawe. Ayo tuh neng. Ayo tuh. Yuk. Ah, punten ya. Untanya ah. Besok sama motor lagi awal lah ada motor. Ayo nya ah. Heueuh kieu euy ari nasib jadi jelema ripuh mah. Aya awewe ngajaran ngaheurian ge hayang ngebonceng meuni embungeun dan nempuh motor urang meuli butut kieu. Saat urang ikut lah kasih dari bukan desa oge anu sok ngahina urang sok kece urang bakalan robah hidup urang. Mudah-mudahan milik urang dibebarikan Gusti Allah urang kerek meuli motor nu alus yang bisa juga batur. Anjing awe geulis sih. Lain si Deri apa itu? Bos. Aja udah. Udah bos, udah. Anjingnya sunset pertubuhan apa? Waduh, Deden ya. Baru tara setor kecil bae ulin ya. Parah. Parah ini Waduh. setor bulan. Setor turun. Turun kan? Turun kan eta we. Bener-bener. Sisi Ate. Dia kan dia ngobrol lah. Duh, bos. Bener. Apura bos? Mah, ieu mah di boleh keur ke payu ayeuna naonna. Boleh. Ada orang tahu apa bola Naon orang mah. Nu penting mah duit Apa? asup ka kantor. Nyanyi kumaha ieu teh setor-setor. Kumaha tuh yuk? Itu bener pisan. Ya Urang kumaha mere dari kepercayaan ka mah. yang 10 bulan dah SKP geus turun kudu dibayar. Aduh. Tuh, kayak bos ieu kantor kena wewe. Teu nyahona naon Nyawa urang mah. awewe urang aja. Ek awewe ek rangda karena Kumaha ieu mah. Tuh, kayak bos ieu kantor kena wewe. Nah, nyawa emang kebe diantarkeun ku YGHD teh. Aduh, aya gedaekeun ieu. Ayo nu penting mah eta we kumaha urusana. Setoran bulan isuk. ah Bulan diraha isukan. Wayahna ieu merendah 10 bulan SKP geus turun wayahna kudu teu dibayar ayeuna meureun motor ditarik gitu. wayah nah ya naon motor dibawa. Urang mah teh nyahona naon maneh ek lempang ek kumaha we. Sampai semua duit semawa. Ayeuna miskin pisan aduh. Duh. Kamu gue di kumaha ya. Itu mari do apaan sih motor dibawa? Hanya tuh kudu ridho mana usaha sing bener lain bobogohan wae da dinya mah. Hanya tuh John bawa motor John lah. Siap bos. Nah, kan Urang dibawa bos. lempang. Minta tur ongkos atuh bos. Urang dibawa motor. Ya awewe kumaha dibawa moal. Wah, Karunya. rezeki mending bawa. Iya. Wah, udah dibawa. Ya, siap. Cari ke kantor we tadi itu kumaha-kumaha. Ya. Siap. Alah, kumaha ieu euy. Duh, Aku naon itu motorna di sana. setoran neng. Iya tuh masih kita kemana ieu? Soe jeung papa jeung abi. Aduh, manyama apa? Aduh, ya Allah. Kumaha tuh da kantong teh nyandak di loket. Ongkos mana? Ya, kakak ada Nyandak. Tiga awe nu tadi euy nu duaan jeung si Deri nah kamanakeun motorna nya. Yang tiga si Deri, si Der aya motor mereka manakeun? Dijemput ku lesin tadi. Jemput. Cenah maneh mah meuli. Wah, pan kitu teh ya. Mana we sok soan raja jama teh. Neng ek neng. Ayo tuh. Yuk atuh yuk. Duh, ayo urang kumaha ieu? Ah, cicing mah di dia ada guaan kayak gerak anu liwat. Oke, Der. Numpang we.